Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendai sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra masih dina judul gara-gara pelet anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri para wargi dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pasosore nyatana ka Bah Kareta anu mana harita nuju ngobrol sareng Ambu Saidah eta hanca teh. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Geuning Abah geus ti mana Abah teh meuni ngampleng-ngampleng teuing indi ti beurang keneh wayah kiwari ka Karamulang. Ambu Saidah langsung tumanya ka salakina anu kakarajol. Nah, masih keneh tumanya Gusti mana? Apan sidik geus nepungan si Ewon ti lembur Suraja geus nawarkeun kopi? Piraku ambu poho deui? Lain poho Abah. Ta eta atuh meuni kulila-lila teuing. Ceuk pikiran teh Abah terus indit ka mana wayah kiwari can mulang boa-boa. Boa-boa naon ambu? Tanya Bah Kareta terus geek diuk dina kursi gancang ngalaan duduk kuy. Nya boa-boa we atuh Abah kumaha onam. Boa-boa Abah nganjang karanda. Kitu maksud ambu teh. Nyalain kitu Abah maksud teh. Tapi ambu sok hariwang lamun salaki geus sore acan aya mulang teh. Lantaran tara biasana tak kitu maksud ambu mah. Tapi ambu oge sieun nya lamun Abah nyimpang karanda. Ari sabab di lembur Suraja teh aya randa anu montok jeung bahenol. Saha randa anu montok jeung bahenol teh? Si Darliah lain urut ka bogoh Abah baheula. Sok bae kadinya coba-coba nyimpang ka imahna. Tapi kade ulah nyalahkeun lamun balik ka imah eta suku di pengkoran. Ngarah teu bisa ngatrok deui ka mamana. Tuman lalaki kitu manggeus kolot oge masih we awas keneh kanu montok. Dasar mata karanjang. Ceuk Ambu Saidah bari samutut bibirna nyungcung siga aseupan. Eta si ambu tetela sakitu geus kolot masih keneh timburuan. Aing timburuan ari anu kitu mah. Terus naon atuh sieun kaleugitan ku Abah? Wah, geus gandeng lah tong nyarita ka mana karep Abah. Cing Abah teh atuh kudu era ku huis da geus kolot. Asapir aku rek ribut ku pasoalan kitu. Kumaha hasilna tadi teh si Ewon keur aya di imah? Tanya Ambu Saidah balik deui kana pasoalan Mang Ewon geek diuk gigireun. Anu matak masa Abah datang teh si Ewon keur eueuh. Nah keur eueuh ka mahana Abah? Keur ka Sukawening ceuk bojona mah. Tapi naha atuh ari eueuh mah teu terus balik. Nya ari satadina mah Abah rek terus balik. Tapi palebah warung amprok jeung si Amir. Terus ngobrol bari ngopi nya itung-itung bari ngadaguan si Ewon ceuk pikir teh. Lantaran rek balik deui oge kagok. Geus kitu mah prung we Abah teh ngawadul da sono. Sabab geus lila teuing teu panggih. Nepi ka teu karasa aya meureun kana 2 jamna. Tah sabot keur kitu si Ewon datang.
Ama teh atonya terus we milu ka imah ngabadamikeun urusan kopi teh ya. Nah harek jadi meuli atawa moal kitu ceuk aing teh. Terus ari jawaban si Ewon kumaha? Rek dibeli kopi teh atawa moal? Tanya Ambu Saidah tetelepek lantaran hayang nyaho. Nya komo we atuh edek mah da memang manehna butuh. Nya terus we atuh ku abah teh diborongkeun sakebon kabeh ka manehna. Sabaraha hargana abah? Kade ulah murah-murah teuing. Nya teu eta oge di murah mah. Lantaran harga kopi ayeuna teh keur mahal samalah loba anu butuheun. Heueuh sabaraha hargana abah? Sakabehna teh 40.000. Terus mana duitna? Engke cenah duitna mah 3 poe deui rek dianterkeun ka dieu. Heueuh nya syukur atuh ari kitu mah. Alhamdulillah geuning gede eta hasilna tina kopi teh. Cukup keur nyumpunan bubutuh sapopoe. Samalah jeung keur bayar gaji si Juned. Sakalian rek dileuwihan keur jajan. Da geuning bager eta budak teh gawena hade jeung nurut kana papatah. Kitu sok bae eta mah atur ku ambu. Ari si Asep kemana? Mbah Karta nanyakeun anakna nu harita eueuh di dinya. Nya geus pasti keur ngidar atuh anak abah mah. Datara pisan ka arah gawena. Aya di imah oge estuning matak jengkel. Lamun di pikiran mah matak jengkel. Dititah ngarit kalahe cenah ceuk si Juned di saung. Nya kudu kumaha mamatahana boga anak siga eta mamatak lieur kana sirah. Sok geura Bandungan ambu. Engke balik ulin pasoalan naon deui geura anu bakal dibawa ku manehna. Nya moga-moga we atuh teu mah deui pasoalan. Nya ari kahayang mah kitu. Geus abah mareka cai heula can salat asar ieu teh. Bisi telah teuing. Ceuk Mbah Karta jung nangtung tina diukna. Leos ka kamar geuwat cucul-cucul baju. Gap kana samping sarung leos ka tukang muru ka pancuran rek mandi. Ari Ambu Saidah geuwat nyadiakeun kadaharan keur salakina lantaran pasti geus lapareun. Teu sakumaha lila Mbah Karta geus rengse mandi. Sup ka kamar terus disalin baju kuno bersih prak ngajalankeun salat asar kalayan husu. Rengse salatnya terus kaluar ti kamar srog ngadeuketan kana meja makan. Abah bili bade tuang mangga dato sayogi. Nya komo atuh da geus lapar ieu teh. Ari si Juned geus balik atawa acan amu? Acan bieu mah aya di pipir keur ngasabedog. Nya lamun aya mah kade bere dahar heula memeh balik teh karunya. Nya komo we atuh abah keun ke urang seunah dahar. Walon Ambu Saidah geus kitu duanana gukek dariuk yang hareupan kadaharan anu geus ngajagrag sagala aya. Nya teu loba deui carita brak dalahar paronyo pisan. Kasugri para wargi gancangna carita urang kocapkeun peutingna harita teh kirawan Cibada Isya. Mbah Karta kakarak mulang ti masjid gek diuk dina kursi panjang anu aya di patengahan. Ambu ari si Asep can balik? Tanya Mbah Karta nanyakeun anakna. Anu mata kacan abah ti tadi oge. Lamun geus balik mah tangtu aya. Nah kamana eta babanyi teh inditna? Masih kene nanya kamana abah mah. Yang geus pasti ngador atuh jeung baladna. Walon Ambu Saidah bari ngebulai nyeupah. Nah harek iraha anak urang teh beneran nanya ambu?
Beti kadarkeun ku pangeran boga anak hiji oge baluang be aku sorangan. Ceuk Bah Kareta bari ngenyot padudan. Sarebung haseupna mulek ka luhur. Bareng jeung kitu kadenge di luareun imah aya sora anu keur leumpang ngadeukeutan kana panto hareup. Tekung silila reket kadenge sora panto muka. Tah meureun kakara balik. Bah Kareta curing hak kitu deui bojona. Gebrug kadenge sora panto ditutupkeun reket kadenge sora anu leumpang ngadeukeutan ka patengahan. Teulila torojol si Asdur anakna bari nyerenge seuri. Wilujeng wengi ambu Abah. Wilujeng wengi heh Durahmat. Ari asup ka imah teh heug uluk salam. Punten sampurasun. Assalamualaikum ketuh. Cing atuh maneh teh diajar sopan. Ieu mah indi tara bebeja balik sakahayang. Cing atuh saeutik mah hargaan anu jadi kolot teh. Nya hampura Bah poho. Rusuh atuh da tadi teh teu bebeja soteh. Lain poho maneh mah tapi geus kabiasaan. Ari maneh geus di mana wayah kiwari kakara mulang? Tanya Bah Kareta bari neuteuf ka anakna. Nya eta geus neangan gawe Bah. Walon si Asdur gek tiuk dina kursi hareupeun indung bapana. Leheung make jeung neangan gawe. Ari Abah. Nah aneh kitu lamun ngadenge kuring nyiar gawe. Walon si Asdur malik tumanya ka bapana. Nya heueuh atuh da geus pasti aneh. Lantaran salila ieu iraha teuing make jeung aya niat rek neangan gawe. Apan kasaksian sakitu kedulna. Be eta si ambu ka anak nepi ka nyebut kedul. Nya ari jelema anu sapopoe ngan saukur ulin. Ngador utrak atrok kalitu kadieu sarta tara ka ala gawena. Naon kasebutna? Tanya Ambu Saidah bari melong ka anakna. Nya anu kitu mah sanes kedul Ambu. Salah eta bahasa teh. Heueuh nya terus naon atuh kasebutna? Jelema anu kitu mah kasebutna teh eueuh kadaek. Walon si Asdur bari jeung seuri. Heueuh nya sarua keneh atuh ngan ukur beda bahasana. Dari hartina mah sarua keneh kedul eueuh kadaek alias pangedulan. Tembal Ambu Saidah panon mureleng ka anakna. Oh kitu eta teh nya Ambu. Geus capek ngomong jeung maneh mah. Matak liur kana sirah. Di papatahan kitu kieu oge tara aya nu asup. Ceuk Ambu Saidah jung nangtung tina diukna koloyong leumpang sup ka kamar. Teu kaluar deui terus ngedeng dina kasur, ate jengkel kana polah anu jadi anakna. Itu si Ambu gerak kalah tuluy ngaleos. Da lioreun atuh kumaneh mah Asep. Lieur kunaon kitu Bah? Oh, eta meureun lobah teuing ngadahar kolecer. Gandeng sia. Nyarita teh sok ka mana karep. Ari tadi beurang saha anu ngarit teh si Juned atawa maneh? Bah Kareta tumanya ka anakna. Abdi anu ngarit mah. Wadul sia. Angger tara euleum ngabohong teh. Ngabohong kumaha ari Abah? Da anu ngarit mah si Juned da maneh mah kalah hees. Bener eta oge Bah. Tapi samemeh sare kuring ngarit heula. Eta oge ngarit. Tapi ukur sakeupel cenah cek si Juned ge. Nya atuh da kaburu disusulan apan titah balik. Kumaha Abah teh? Geus gandeng sia tong nyarita pasoalan eta. Moal aya tungtungna. Tah ayeuna Abah rek nanya. Nah abieu teh geus neangan gawe ti mana? Bah Kareta tumanya deui ka anakna lantaran hayang nyaho. Geus neangan gawe ti kota Bah. Allah, nah los-los ka kota nah neangan gawe naon atuh? Nya neangan gawe anu teu capek sarta gajina gede. Menang atawa henteu? Henteu. Nya geus tangtuh henteu atuh. Da moal aya ari gawe anu kitu mah. Yeuh Asep, lamun bener maneh hayang gawe mah teu kudu jauh-jauh indit ka kota barina oge atuh.
Sabab di imah oge loba pagawean mah. Tuh rek ngurus sawah, rek ngurus kebon, ngurus balong, ngurus domba eta pagawean teh teu kacaba ku abah sorangan. Anu matak ngagawekeun si Junet abah teh. Ah dah kuring mah embung atuh bah. Ari kudu pagawean anu kitu mah. Nya terus hayang pagawean anu kumaha. Kuring mah hayang nyupiran bah. Anu matak sok gerapang meulikeun mobil, ngarah kuring bisa ngarah duit. Ah, hayang meuli mobil? Ceuk bah karta katara bangun anu kaget. Heueuh hayang meuli mobil abah. Nah, meuni siga anu kaget. Mobil naon maksudna? Hayang mobil oplet bah. Jurusan Bandung Ciwidey. Tah lamun kitu kakaradaek. Tah anu matak sok geuwat isukan mah pangmeulikeun atuh ku abah. Ceuk si Asdur togmo langsung menta dipangmeulikeun mobil ka bapana. Lantaran manehna teh geus lila boga cita-cita hayang boga mobil ngarah bisa ka ditu ka dieu. Beu, ieu mah bebenyit ku aya-aya wae. Nyata teu jauh tina sangkaan. Lamun balik ka imah henteu bawa pasoalan geus pasti mawa pikiraneun. Tah kitu bah kahayang kuring teh. Nah harek dicumponan atawa moal. Nya engke atuh da abah teh kudu mikir heula. Memang na gampang menta mobil teh. Lamun harga mobil sahuapeun goreng ulen mah teu naon. Isuk oge kudawek moal burung dipangmeulikeun. Tapi apan mahal atuh anu ngaran mobil teh moal cukup ku duit saeutik. Nya geus bae atuh lamun kitu mah kuring moal waka digawe. Nya geus bae kumaha maneh lah. Bener ceuk si Amu mata klior nyarita jeung maneh mah aeh. Geus abah mah rek ka kamar tunuh. Ceuk bah karata terus ngaleos ka kamar. Ninggalkeun si Asdur anu keur olohok. Kumaha si abah teh? Ongkoh cenah kudu digawe. Ari dipenta meuli mobil kalah ngaleos nyebut lieur ka si Ambu. Tapi keun wae lah teu kudu dipikiran. Mending ayeuna mah dahar heula. Jung si Asdur nangtung koloyong leumpang ngadeuketan meja makan. Gap kana tutup kadaharan terus dibuka. Breh katempo kadaharan masih kene loba sagala aya. Serengeh seuri leos ka tukang gap kana gayung nyiuk cai tina gentong. Terus kukumbah leungeun. Geus kitu balik deui ka patengahan gek diuk nyang hareupan meja makan. Kadawak nyiuk sangu satuluyna celebak dahar ponyo pisan. Rengse dahar got nginum eureuleu teura beuteungna karasa seubeuh ayeuna mah. Beu aya kunikmat ieu hirup. Balik ulin langsung dahar. Geus dahar terus udud. Geus udud tinggal sare. Ceuk si Asdur ngomong sorangan jung nangtung diukna pindah kana koresi panjang. Terus ngaluarkeun bungkus rokok tina saku calana. Kop nyokot hiji gur diseungeut pelenyun udud panon pereumbeun ta neuteup lalangit. Ras inget kana lalampahan tadi beurang, samalah jadi inget deui ka Nyi Pitri. Awas ya Pitri. Moal lila deui maneh bakal kabungbelengan ku aing. Pek rasakeun siah moal teu lolongseran menta dikawin. Tuman awewe kawasi laing mah kudu dibere pelajaran. Ngarah teu gede hulu. Ceuk si Asdur ngupat ka Nyi Pitri anu geus nganyerikeun kana hatena. Tapi kekekelanan. Di mana aing nyiar duitna keur mayar pelet ka si Aki? Mangkaning waktuna ngan ukur 3 poe deui. Mitra kaum dangu keur sajongjongan si Asdur ngahuleng. Otak muter neangan cara anu hade sangkan dina waktu 3 poe bisa hasil menangkeun duit anu gedena teh 40.000. Keur nyumponan pamenta si Aki minangka keur syarat pameuli pelet. Beu nya kudu ka mana aing neangan duit anu gedena 40.000. Mangkaning aing geus janji ka si Aki lamun teu kacumponan teh geus pasti era. Sajabat ti kitu aing geus pasti gagal melet si Pitri. Sarta moal bisa mulangkeun ka nyeri hate ka manehna. Teu bisa. Teu bisa lamun seug kudu gagal mah.
Kajen kumaha bae carana aing keukeuh kudu bisa hasil menangkeun eta duit. Keun lah kalem carana isukan urang pikiran deui. Tah ayeuna mah kusabab geus peuting mending sare ah. Ceuk si Asdur sok nunda kuntung rokok kana asbak jung nangtung. Koloyong murupanto nya terus ditulakan pageupisan. Geus kitu sup ka kamar goledag ngedeng dina ranjang. Panonna kucap kiceup neuteub lalangit. Karalekeai saterus nareup sare tibra. Kasugri para wargi urang kocapkeun isukna. Sakumaha biasa bahkareta geus indit ka kebon dibarengan ku Ambu Saidah jeung si Juned. Sabab poe eta rek melakan bini suuk sakalian balikna si Juned marek ngarit keur domba. Sedengkeun si Asdur wayah kitu teh manehna mah acan nyaring. Da geus biasa hudang sarena teh sok beurang. Kira wanci harita teh geus caang. Di luareun imah kadenge sora tatanggana anu keur ngarobrol silih tempas bari seuseurean. Ngadenge kitu korejat si Asdur hudang jurut turun tina ranjang terus gura-giru kaluar ti kamar. Sorog ka patengahan tuluy atuh culang cileung. Kayaan di jero imah jempling lantaran eueuh sasaha. Beuk meuni jarempling kieu keur ngamarana ari indung bapa aing. Moal salah indit ka kebon atawa ka sawah meureun. Da geus kitu karesepna. Ceuk si Asdur ngomong sorangan. Karalekeai bari nguliat. Koloyong leumpang gek diuk dina kursi gap kana teh kocur nyician cai kana cangkir. Pegot harita teh nginum. Aduh rada lieur yeuh. Aing kudu neangan duit ka mana ayeuna? Ceuk si Asdur ka karahudang geus ras inget deui kana pasoalan duit. Lamun menta ka si Abah geus pasti moal dibere. Lamun menta ka si Ambu tibatan mere mah geus pasti kalah bakal nyarekan. Duh kudu kumaha hari geus kieu. Tapi keun wae lah da masih aya waktu. Nya sugan engke atawa isuk menang cara anu hadepikeun menangkeun eta duit. Tah ayeuna mah mending oge mandi heula. Lantaran ti kamari aing teh can mandi. Geus mandi urang langsung dahar. Lamun geus kitu sigana otak aing bakal encer moal butek teuing cara ayeuna. Ceuk si Asdur ngomong sorangan. Geus kitu jung nangtung leos ka tukang gap kana anduk. Jurut turun ka pipir imah kenceling indi terek ngajugjug ka pancuran. Tekung silila geus nepi ka parengan di pancuran teh taya sasaha. Sup ka jero brus mandi bari jeung hahariringan bangun anu senang pisan. Heuleut sawatara waktu anu mandi geus rengse. Si Asdur gewat balik deui ka imah sup ka kamar terus disalin baju kuno bersih. Gap kana sisir terus ngeunteung hareupeun kaca lomari. Sedot-sedot atuh nyisiran kituna teh bari jeung dangdak dengdek. Tuluy sarangah serenge nitenan rupa jeung tangtungan anu sakitu mah bisa disebut kawilang kasep. Kasep oge geuning aing teh. Komo bari jeung geus mandi mah. Tapi naha ari Nyi Fitri kalah nampik. Tersepeun kanu kasep kitu. Ceuk si Asdur bari dangdan teh teweleh bari jeung ngomong sorangan. Ah belet meureun eta mah awewe. Tapi kajeun lah sakumaha maneh nampik oge Fitri. Sanggeus teu raku pelet mah geus pasti bakal daek. Ceuk si Asdur sok nunda sisir. Geus kitu gura-giru kaluar srog ka patengahan. Terus ngadeuketan kana meja makan gek diuk. Gap kana tutup kadaharan terus dibuka saturuyna celebek dahar meuning ngalimad.
Kasugri para wargi. Anu ngaranna si Asdur hirupna ngan saukur kitu jeung kitu wae. Unggal poe estuning matak ngajengkelkeun ka Bakarata jeung Ambu Saidah anu jadi indung jeung bapana. Gancangna carita waktu 3 poe geus kasorang. Harita teh kira wanci sabada lohor. Si Asdur geus hudang sare samala geus mandi jeung dahar. Nya terus luntang lantung di pipireun imah. Panon melong ka kandang domba ningali domba anu keur darapa. Sedengkeun otakna terus mikir neangan cara kumaha meunangkeun duit 40.000. Aduh nya kudu kumaha rigeus kieu. Nepi ka kiwari aing teh acan keneh hasil meunangkeun duit 40.000. Mangkaning poe ayeuna teh geus 3 poe. Cigana aki si orai geus nungguan. Tapi aing can keneh hasil ya ngayakeun duit. Nah mending menta kitu ka si Ambu. Ceuk si Asdur ngomong sorangan bari luntang lantung teu daek cicing. Tapi lamun aing menta ka si Ambu, geus pasti bakal loba pertanyaan. Nah keur naon cenah duit sakitu gedena? Lamun geus kitu kumaha aing kudu ngajawabna? Da teu mungkin ari kudu terus terang mah. Ceuk si Asdur ku harita manehna bener-bener ngerasa bingung lantaran acan hasil menang duit pikeun nyumponan syarat anu dibikeun ku si Aki. Bareng jeung kitu celuk Ambu Saidah ngageruan ti jero imah. Ujang! Ujang! Ieu Ambu, Cing ka dieu heula sakedeung. ceuk Ambu Saidah anu harita aya di dapur. Digeruan ku indungna gewat si Asdur nyampeurkeun sorog kahareupeun pok ngomong. Aya naon Ambu? Yeuh Ujang, Ambu teh keur popolah nyadiakeun kadaharan. Tapi aya anu perlu dibeuli ka warung. Tapi lamun Ambu indit kumaha ieu seuneu palaur mapai kana bilik. Heug engke kauruan. Tah kulantaran kitu cik mi hape heula. Pangnungguankeun sakedeung madam walila. Ah si Ambu mah make derni tah nungguan seuneu embung ah. Lantaran ayeuna keneh kuring rek indit aya perlu. Walon si Asdur nolak kana pamenta indungna. Rek indit ka mana Asep? Sarta aya perlu naon? Aya perlu penting Ambu. Waduh lah, aya perlu penting nanahaon. Geus lah cicing heula di imah tong waka indit ka mamana. Pangnungguankeun heula sono sakedeung madam walila. Ambu rek ka warung. Awas lamun teu ngagugu. Ceuk Ambu Saidah teu ngadaguan jawaban. Harita keneh terus ngaleos indit bangun rusuh rek ngajugjug ka warung. Lantaran aya anu kudu dibeuli. Ah boga kolot teh ngan saukur titah-titah we pangabisana teh. Ceuk si Asdur gek diuk dina jojodog yang hareupan hau anu katempos seuneuna ngababela. Tapi teu sakumaha lila jung nangtung terus ngaleos ka jero imah. Sup ka kamar indungna red kana lomari kaca wadah baju. Nya terus gancang di deukeutan gap kana pantol lomari anu katempo teu rekep da puguh teu dikunci. Wah, kabeneran pantol lomari teu dikunci yeuh. Pohoeun sigana mah. Kabeneran kaya kieu mah. Ceuk si Asdur harita keneh pantol lomari terus dibuka. Raket bray. Barang bray breh katempo tumpukan papakean meni rapi. Red kana laci sorolokna dibuka breh katempo aya loket indungna ngagoler. Gap atuh dicokot serelek dibuka seletingna. Wah, duit. Ceuk si Asdur panon melong kana loket anu pinuh ku duit. Kira-kira aya sabarahanya eusina? Aya kitu 40.000. Lamun aing hayang nyaho tang tu kudu diitung heula. Ceuk si Asdur gewat ngaluarkeun duit anu aya dina jero loket. Terus atuh diitung tapi tetela jumlah duit teh kurang ti 40.000. Nya puguh atuh handeueul. Ah geuning duit teh kurang. Teu cumpon 40.000. Terus kudu ka mana neangan kurangna atuh lamun kieu? Si Asdur sajongjongan ngahuleng. Tapi bareng jeung kitu kadenge aya anu kaketrok kana panto, samalah disusul ku sora lalaki uluk salam.
Sampurasun. Sampurasun. Ceuk anu di luar bari kekatrok. Si Asdur curing hak harita keneh sup duit diasupkeun deui kana loket sok ditunda deui dina tempatna. Sorolok laci ditutupkeun, samalah pantolomari oge terus dipeundeutkeun cara tadi. Sampurasun. Sampurasun. Di luar kadenge deui sora anu uluk salam. Beuk naha saha cenah di luar teh? Bet ngaganggu pisan ka aing. Ceuk si Asdur rada keheul, nya terus gura-giru kaluar ti kamar indungna. Koloyong leumpang buru ka panto hareup, kolotrak muka panto. Teu lila brai muka bre atuh katempo aya saurang lalaki, umurna kira-kira aya kana 50 taun. Aeh geuning aya Mang Ewon. Ceuk si Asdur bari melong ka eta lalaki anu tayalian ti Mang Ewon. Sumuhun jang ieu teh Emang. Hehehehe. Walon Mang Ewon bari seuri. Aya naon Mang? Nu mawi pun Mang teh aya peryogi ka Tuang Rama. Oh, aya perlu kasih Abah. Sumuhun naha anjeunna teh nuju aya. Ceuk Mang Ewon nanyakeun Mbah Karta lantaran aya perlu. Nya eta teu aya si Abah Mamang. Teu aya. Naha nuju ka mana? Nya duka teuing atuh Mang da teu apal. Teuing keur ka sawah, teuing keur ka kebon. Dati tadi oge acan panggih. Si Asdur ngajawab sajujurna. Da memang kitu kanyataanna poe harita manehna can panggih jeung anu jadi bapana Mbah Karta. Da hudangna beurang atuh. Aduh, kutan teh nuju teu aya nya. Nya bener kitu Mang. Ya lamun teu aya Abah masa wios atuh. Ka ambu we manawi aya. Aduh Mang, puguh indung kuring oge keur eueuh di imah. Teu aya. Nah nuju angkat ka mana? Nyari cenah marek ka warung ieu teh. Kinten-kinten alami eta napi moal. Nya duka teuing atuh Mang da warungna oge rada jauh di tonggo. Walon si Asdur bari nunjuk ka belah tonggo. Aduh, kumaha atuh nya? Mangkaning Mang teh gerusuh ieu teh. Nah aya perlu naon Mang? Cingpok we atuh bejakeun ka kuring. Da atuh kuring teh lain sasaha. Lamun aya perlu naha perlu naon? Sok atuh buru tepikeun. Tangke ku kuring rek dibejakeun ka si Abah. Ceuk si Asdur bari neuteup ka Mang Ewon. Nu mawi kieu Ujang. Kaperyogian Mang teh bade nyanggakeun aratos ka Abah ladang kopi. Tapi kumaha da geuning nuju teu aya. Mang Ewon nepikeun anu jadi pamaksudana. Ngadenge kitu puguh atuh si Asdur meuni curing hak. Lantaran jelas Mang Ewon rek mikeun duit ladang kopi ka bapana. Oh, jadi Emang teh rek mikeun duit ladang kopi. Nya kitu. Tapi ku sabab Abah na nuju teu aya. Sawios kajeun engke Mang ka dieu deui. Lamun ku salse, da ayeuna mah kerusu Mang teh jadi teu bisa nungguan. Janten ayeuna mah bade permios we atuh Jang. Ceuk Mang Ewon harita terus amitan. Mang keheula. Lamun Mang rek mikeun duit mah atuh geus bae pihapekeun ka kuring. Sabab kuring teh anakna lain batur. Laras eta oge mung bae Mang teh mung bae naon? Teu percaya Mang teh ka kuring. Sieun eta duit teh teu dibikeun ka si Abah. Kitu meureun maksud Mang Ewon teh nya. Sasa sanes kitu Ujang. Sanes pun Mang teu percanten. Mung bae Mang teh ieu artos hoyong langsung katampi ku Tuang Rama. Ceuk Mang Ewon ngajelaskeun maksudna. Lantaran palaur si Asdur kasigeung. Alesan anu puguh mah Mang teu percaya ka kuringnya. Tanya si Asdur bari neuteub seukeut ka Mang Ewon. Apana saur Mang oge sanes kitu Ujang. Sanes teu percanten. Nya lamun lain kitu, sok atuh pihapekeun we duit teh ka kuring. Da geus pasti ku kuring oge bakal dibikeun ka si Abah. Nya daripada engke Mang kudu balik deui ka dieu. Apan lumayan jauh geus pasti capek.
Jeung deui emang teh pasti boga keperluan anu sejen. Leres kitu pisan Ujang. Samalah ayeuna teh pun mang bade teras angkat kadayeuh ieu teh. Margi aya saderek anu bade hajat di ditu teh. Tah, lamun kitu mah geus bae PHP-keun ka kuring. Dijamin eta duit bakal nepi ka si Abah. Jadi geus emang mah teu kudu ham-ham jeung hariwang. Sing percaya we sapinuhna ka kuring. Ieu duit pasti bakal nepi ka si Abah. Ceuk si Asdur bari neuteup ka Mang Ebon anu keur ngajanteng nangtung. Barang ngadenge kitu keur sajongjongan Mang Ebon ngahuleng da puguh keur mikir. Nah, duit teh mending di PHP-keun ka si Asdur atawa mending dibawa deui. Nya tapi lamun kudu dibawa deui, manehna teh cantang tu bisa balik isukan. Kumaha Mang? Rek di PHP-keun atawa moal? Tapi lamun teu percaya mah teu naon jig bae kaditu bawa balik deui. Ceuk si Asdur bari terus rek nutupkeun deui panto. Jang geus sagedap Jang. Aya naon deui Mang? Lain jigra balik, lain kerusuh Mang teh. Keke sakedap atuh Jang. Kumaha nya hadena ieu teh? Ceuk Mang Ebon tarangna kerung da puguh keur mikir, nimbang-nimbang kumaha hadena. Nah duit teh mending di PHP-keun atawa mending dibawa deui. Tapi lamun di PHP-keun inggis teu dibikeun kabah kareta. Lantaran geus ngadenge lamun si Asdur anakna teh saurang jajaka anu geus kawentar baragajul. Tapi lamun dibawa deui manehna bisi lila teuing cicing di dayeuh kawan tu rek ngahadiran kadulurna anu rek hajat ngawinkeun. Sareta waktuna aya kana sababaraha poe deui. Kumaha Mang arek PHP-keun duit teh atawa moal? Keheula atuh Jang, Mang teh puguh keur rada bingung ieu teh. Lantaran naon oge tangtu kudu dipikiran heula. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.